Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing, wilujeng patepang siswa-siswi sadayana dina pangajaran bahasa Sunda. Dina danget ieu hidup bade diajar ngeunaan materi pakeman basa. Siswa-siswi sadayana kumaha kabarna? Mugia dina kaayaan sehat. Alhamdulillah hatur nuhun upami sehat mah. Nah, sate acan Ustad ngajelaskeun ngeunaan materi ya, tapi sate acana Ustad bade ngadugikeun kompetensi dasar ieu materi. Kompetensi dasarna nyaeta 3.1 mengidentifikasi kekayaan idiom bahasa Sunda jeung nilai-nilai anu terkandung di jerona ya, dengan memperhatikan struktur teks, fungsi sosial dan aspek kebahasaan. 4.1 menyajikan kekayaan idiom bahasa Sunda serta nilai-nilai yang terkandung di dalamnya dengan memanfaatkan berbagai media. Salajengna tujuan pembelajaran. Setelah mempelajari bagian ini, peserta didik diharapkan dapat memahami idiom bahasa Sunda, babasan paribasa, serta dapat mengkomunikasikan dalam bentuk percakapan dan tulisan. Nah, hayu orang belajar babarengan ngeunaan materi pakeman basa. Naon anu disebut pakeman basa? Pakeman basa teh oge disebut idiom. Asalna tina bahasa Yunani idios anu ngandung harti khas, mandiri, khusus, pribadi. Dina bahasa Sunda pakeman basa nyaeta wangun basa anu khusus tur mandiri ya, ngandung harti anu dikandungna. Jadi teu bisa dihartikeun sajalan terahna. Nurutkeun harti tata bahasa ya, atawa pakeman basa teh pok-pokan maneuh anu ngandung harti siloka henteu sacerewelena ya. Jadi pakeman basa mah ngandung harti nurutkeun tata bahasa ya, jadi henteu ngandung harti nu sabenerna. Nah eta nu disebut pakeman basa. Lamun da bahasa Indonesia mah aya disebut pribahasa ya. Nah, naon hungkul anu kaasup kana pakeman basa? Nah, eta na basa Sunda mah aya paribasa, aya babasan, aya cacandraan, aya uga, rakitan lantip, caturangga, candra sangkala jeung repok ya. Aya 8. Namun anu bade dipedarkeun ayeuna ku Ustad mung 2 nya, nyata paribasa jeung babasan. Nah, anu kahiji paribasa, naon nu disebut paribasa teh? Nyata paribasa teh babandingan anu jadi parlambang lakuni hirup. Ngawangun omongan, omongan teh runtuyan kalimah anu geus puguh euteup seureusna. Geus puguh sistematikana, geus puguh sarupanana, tos tangtu pok-pokana. Naon ciri-cirina? Ciri-cirina, ciri paribasa teh sifatna ngabandingkeun, ngaumpamakeun jeung mapandekeun. Anu kadua, paribasa teh omongan anu hartina lain, harti sajalan rahna. Anu katilu, paribasa mangrupa kalimah anu teleb serta anteu kana hate anu diajak nyarita. Nah, anu terakhir, paribasa henteu bisa dirobah, dikurangan, dileuwihan, serta dilemeskeun kekecapana sebab geus mangrupa wangun anu geus matok ya. Jadi paribasa mah teu bisa dirobah, teu bisa diubah ya. Misalkan hayang dikurangan ye, hayang dileuwihan, atawa kecapna kasar arek dilemeskeun. Teu tiasa ya paribasa mah nyaeta wangunna teh entos geus matok eta mah nya. Entos pakem. Entos pakeman. Nah, upami ditilik tina maksud anu dikandung, paribasa teh dipasing-pasing jadi 3 golongan nyaeta. Nu kahiji aya paribasa wawaran luang, geusina ngebrehkeun pangalaman anu geus lumrah di masyarakat serta mangrupa bahan babandingan pikeun langkung lampah urang. Contona uyah mah moal TS kaluhur. Naon hartina teh? Nyata tabiat sifat nu jadi anak tara jauh beda jeung sifat kolotna. Sifat anak moal jauh beda jeung sifat kolotna. B. Aya paribasa panyaram lampah salah.
Nah paribasa panyaram lampah salah teh eusina migawe pagawean anu matak rugi boh ke diri sorangan atawa keur batur. Nah, jadi papatah gitunya, papatah contohna ulah unggut kalinduan, ulah gadag kaanginan, hartina ulah sieun kudu gede kawani. Ya jadi hidup kudu gede kawani, ulah sieun. Ya hartina. C paribasa panjurung laku hade. Eusina pikeun pangrujung milampah pagawean anu hade. Contohna kudu bisa ngeureut neundeun pakean. Hartina kudu ngajejehkeun rezeki kudu sina mahi ya ta eta contoh paribasa ya jadi sabariji namun ditilik dina maksudna teh aya 3 ya aya wawaran luang aya paribasa panyaram lampah salah jeung aya paribasa panjurung laku hade ya. Nah salajengna aya nu disebut babasan. Bedana jeung paribasa, babasan mah winangun prasa atawa kecap kantetan anu susunan geus matok sarta ngandung harti injeman. Ciri-cirina naon? Anu kahiji, babasan mangrupa babandingan ngeunaan kaayaan pasipatan, paripolah serta nasib jalma jeung sabudaranana. Anu kadua, babasan mangrupa prasa atawa kecap kantetan nu ngandung harti injeman, lain harti sabenerna. Sami nya. Jadi teh hartina lain harti sabenerna. Lamun paribasa jeung babasan teh. Babasan henteu bisa dirobah, dikurangan, dileuwihan atawa dilemeskeun. Sami ya. Paribasa ge tadi teu tiasa dirobah, dikurangan tetapi dileuwihan atawa dilemeskeun. Nah, papasingan babasaan di antarana jenis-jenis babasan di antarana teh nyaeta anu A anu dipake babandingan sasatoan. Contoh kokolot begog. Cenah nya kolot osok nyebut kokolot begog. Naon hartina? Ulah sok pipilueun kana urusan kolot atawa omongan kawas kolot dipapendekeun jeung ka anak monyet. Nah, nyata nu disebut begog teh anak monyet anu keur meujeuhna bangor. Nu kadua hulu peutin. Naon hartina leutik sirah cenanya henteu sabanding jeung awakna. Dipapendekeun kana peutinya eta kutu munding. Peuti teh kutu munding anu huluna leutik. B. Anu dipake babandingan tatangkalan jeung bubuahan. Contohna si laing mah cenah kawas babelejan terong. Naon hartina? Sakarupa pisan siga anu kembar. Mirip ya, jadi teu bisa dibedakeun. Kawas babelajan terong cenah. Nu kadua pucuk awian, hartina naon? Teu panceg pamadeganana dipapendekeun kana pucuk awi anu luak leok katebak angin. Nah, jadi lamun pucuk awi mah pan lamun kaanginkeun teh gua geol ya luak leok. Nah, diibaratkeun kana nu kitu cenah teu panceg. Teu panceg teu istiqomah gitu. Nah, anu C salajengna anu dipake babandingan awak. Contohna si laing gede hulu. Artina teh sombong, adigung, cenanya gede hulu teh. 2 bengkok tikoro. Naon bengkok tikoro teh hartina teu kabagian kadaharan lantaran beakeun atawa telat datangna ya, goreng rezeki. D anu dipake babandingan barang ya. Contohna naon? Gurat batu, cenah hartina keukeuh teu babari ngarobah omongan anu geus diucapkeun. Keras kepala ya, gurat batu teh keukeuh anjeunna mah cenanya eta mah istiqomah teu bisa dirobah di kukumaha ge. Anu geus A teh A gitu, gurat batu. 2 sari gunung, hartina dilarapkeun ka awewe anu katingali geulis ti kajauhan tapi ti kadeukeutan teu sabaraha geulisna ya. Diibaratkeun kana sari gunung cenah nih. Jadi ditingali teh awewe mah ti kadeukeutan mah ti kajauhan mah geulis. Tapi ti kadeuketan teu sabaraha geulis. Nah ningan. Eta anu disebut paribasa jeung babasan ya. Kumaha ngartos? Nah, upami aya nu teu kahartos, mangga langsung japri wae ka ustadnya. Anu teu ngartosna palih manana, mangga
ya. Nah, ieu kanggo tugasna, kanggo pancena. Nah, anu kahiji tayangan harti paribasa adab lanyap ya. Anu kadua tayangan harti paribasa adiguna. Anu katilu jelaskeun anu dimaksud paribasa jeung babasan. Anu kaopat tayangan harti babasan gede hulu. Nu kalima tuliskeun ku hideup 10 contoh babasan jeung hartina teu kenging sami jeung dina buku paket. Leuwih paket nya. Nah, eta pancena tugasna sok mangga ku hideup gawean diantos dugi ka tabuh salapan wengi nya. Hatur nuhun sadayana tos merhatoskeun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.